Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rehan Aprilian kelas 10 MIPA 3. Jadi abdi bade nyaritakeun tentang Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran. Hiji poe Kian Santang teh ngadep ka ramana Prabu Siliwangi ditepang neangankeun jalma anu bisa nandingkeun kakuatanna. Telila aya aki-aki nu nyampeurkeun Prabu Siliwangi. Tuluy ngomong, aya anu bisa nandingkeun kekuatan ti Kian Santang. Ngan jalma eta teh jauh ayana di negeri Mekah. Terus Prabu Siliwangi nanya saha ngaranna. Tuluy aki-aki eta mere nyaho ngaranna teh Bagenda Ali. Teu lila pas Prabu Siliwangi rek nanya deui, aki-aki eta teh geus ngaleungit teuing ka mana. Ngadenge eta Kian Santang geus teu merenah cicing. Hayang gara-gara nepungan eta Bagenda Ali anu cenah bisa atau kekuatanna ngaluwihan ti Kian Santang. Hiji carita Kian Santang teh geus nepi di negeri Mekah. Manehna teh ningali aki-aki keur ngiuhan di handap tatangkalan korma. Tuluy nanya ka aki-aki eta teh, "Ki, apal anu ngaranna Bagenda Ali?" Terus aki-aki eta ngajawab, "Rek naon nanyakeun Bagenda Ali?" Tuluy Kian Santang teh ngajawab, "Hoyong adu jajanten." Terus aki-aki eta teh ngomong, "Hayu cenah tuturkeun aki." Kian Santang teh nuturkeun aki-aki eta, tapi teu lila aki-aki eta teh poho iteukna tinggalkeun di handap tangkal korma tadi. Nita ka Kian Santang pangmawakeun pangnyandakeun iteuk eta. Iteuk eta teh nancep di handapeun tatangkalan korma. Tapi Kian Santang teh ugil-ugilan nyabut iteuk eta ngan teu bisa wae. Lain iteuk nu kacabut kalah ka suku manehanana anu asup ka taneuh. Kian Santang teh mikir, aki-aki ieu teh miboga kekuatan anu gede. Teu lila Kian Santang teh nanya ka aki-aki eta, sebenarnya aki-aki eta teh saha. Tuluy aki-aki eta teh ngajawab, kaula teh anu dipilarian ku Kian Santang. Jadi aki-aki eta teh Bagenda Ali. Ngadenge kitu Kian Santang tuluy sujud di sukuna. Terus Kian Santang teh hoyong guguru ka Bagenda Ali. Ngadenge kitu Bagenda Ali langsung nanyakeun, tapi dengan syarat Kian Santang kudu asup Islam heula, kudu ngucapkeun syahadat. Tuluy geus lila guguru ka Bagenda Ali, akhirna Kian Santang teh balik deui ka Pajajaran. Tapi Bagenda Ali nitip ka Kian Santang dibawa di Pajajaran teh sebarkeun oge agama Islam. Pas nepi ka kerajaanna, pas nyebarkeun agama Islam, bapana Prabu Siliwangi teh embung asup Islam. Tuluy ngadenge kitu Kian Santang teh ninggalkeun keraton, pindah ka Garut. Cenah mah ceuk carita Kian Santang teh ngaleungit tanpa wujud. Jeung anak buahna teh atau prajurit-prajuritna teh rubah wujud jadi maung. Mung sakitu carita Kian Santang ti abi. Mohon leuwihna hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.